Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadaya. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Mang Jejen teh. Tangtos nage dina nancing dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten. Tos dugi kamana cenah ira lakon teh upami telepat dina bagian kalimat teh nyaeta aya obrolan Aki Acim anu ngalaporkeun tetapi bebeja ka Maicah jen angga cilaka. Wi kadinya nya kaum dangu sadaya semangga kesakedap ieu teh aya nu protes ka Mang Jejen. Ti teh Lida atanapi teh Lisda hilap deui. Saurna teh meuni sakedap pisan gantung dengieun. Mangga insyaallah ieu lakon Jurig Panganten urang tambihan deui waktos tanya supados serap rada manjang kitu tah. Semangga kaum dangu sadaya supados teu nyangklong ti kana waktos ieu lakon Jurig Panganten urang teraskeun. Tong hilap ci kopi sareng lawuhna nya. Mangga nyanggakeun. Aki Acim nerima bekong isi cai, tuluy ngaleguk nginum meh beak sabekong. Sanggeus katingali rada tenang, pok Maicah nanya deui. Cing, pok bejakeun. Cilaka kunaon jang angga teh Aki? Oh, tadi peuting teh bebejana mah rek balik jang angga teh. Nya, ari kitu. Sing horeng, kalah tuluy kajujuk ka imah panganten. Baruk nyacek saha? Bieu agi panggih jeung si Carmad barjeng kayaan amek kacida. Biwir samutut, beungeut jamotrot, panon bolotot, amekanana ngahegak mataksawan budak. Cenah tadi peuting teh manehna kadatangan tamu nu ngaranna Angga. Nu rek minta izin rek ngarekam kaayaan imah panganten. Ariku si Carmad batan diizinan kalah diusir. Heueuh, pan mage apa sorangan sifat si Carmad. Nya, terus kumaha? Ceuk Maicah panasaran. Tah, sigana jang angga teh batan balik kalah tuluy ka imah panganten. Ari si Carmad apal ti saha yen jang angga ka imah panganten? Aya tapak ban motorna, malah Aki ge nempo eta tapak ban teh. Baruk. Nah, ari jang angga atuh nya kalah ngahanakeun. Ke Aki, ari cilaka teh, cilaka lebah manana? Ih, ari manehna. Kumaha ke munjang angga kapargo ku si Carmad, tuluy katewak. Wah, baka kumaha pibalokareunana. Nya, ari pelebah dinya mah. Ngan untung we nya. Jang anggana teu kapergo ku si Carmad. Heueuh nyaeta. Aki ge reuwas ngadengena. Nya ge jang angga teh lain anak lain incu. Sasatna deungeun-deungeun. Panggih ge pan kakara kamari. Tapi nah bet panghariwangkeun. Ih, nya sarua we mage kitu.
Ceuk Mak Icah bari tuluy ka dapur rek ngasorkeun suluh nu karisa potong. Aki Acim ngaleguk deui cai dina bekong tuluy cengkat. Aki rek marab domba heula Mak. Nya cung atuh. Aki Acim manggul karung eusi jukut tuluy ngaleos ngajugjug kandang domba. Kacaturkeun wanci sareupna di hiji gedung serbaguna jelema pabaliut masing-masing riweuh ku pagaweana sewang-sewangan. Bagian catering pak-pikpek nyiapkeun rupa-rupa dahareun. Tim kesenian keur nata alat-alat musik di luhur panggung nu jangkungna ukur 1,5 meter. Atuh Yanti katut rengrengan juru rias oge sarua we riweuh ngahias panganten. Bagian dokumentasi ge sarua sibuk keur bebenah kamera jeung lampu. Yono cakah cikih kaditu ka dieu mantuan Yanti. Tapi Angga mah can katingali datang. Yanti hariwangeun ari sabab acara resepsi kawinan bakal dilaksanakeun jam 7:30 menit. Nu dipikah hariwang, Angga telat datang. Yanti tuluy nanya ka Yono. Can datang Angga teh Yon? Ento acan teh. Ku abdi ditelepon ge, ento diangkat. Sigana mah nuju di jalan. Oh nya tuh, kayak mun aya titah nepungan tetehnya. Cumuhun teh. Yono tuluy ngaleos rek nempuan kaayaan rohangan gedung. Kasampak Junaidi jeung Dadang bagian video syuting keur bebenah kamera. Yono tuluy nyampeurkeun. Nah, itu jantan emut ka Dadang Junaidi. Junaidi sareng Dadang. Mang orang teraskeun deui kaum dangu. Aya anu perlu dibantu teu ku abdi? Teu aya Mas. Wios da tos aya Dadang. Oh, cumun atuh. Ari nu bade motoan teh saha Mas? Angga, tapi itu acan ka dieu nuju di jalan moron. Oh, mohon atuh. Yono tuluy ninggalkeun Junaedi. Kacaturkeun di luar gedung kaayaan geus mimiti poek. Angga kakara datang terus ngalajukeun motorna ka tukangan gedung. Sanggeus makirkeun motorna, Angga gagancangan asup ngelewatan pantau tukang. Barang asup ka jero rohangan, kaayaan lebah dinya mah rada sepi. Angga tuluy leumpang rek ngajugjug rohangan gedung. Pelebah jajalaneun nu rek ka toilet, Angga ngarandeg. Sabab ningali wanoja ngajanteng di juru rohangan deket toilet make pakaian panganten. Eta panganten awe teh neuteub seukeut ka Angga. Atuh Angga jadi samar polah, rampang reumpeng, tuluy Angga rengkuh ngajak seuri. Tapi nu diajak seuri teh kalah cicing wae, malah kalah beki seukeut neuteub ka Angga. Ai, geuning judes panganten teh. Cek geundeus hate Angga. Angga tuluy ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Sajeroning leumpang hate Angga ngocoblak. Jeung deui, nah panganten teh diantep ka toilet sorangan. Pan biasana ge sok dianteur ku juru rias atawa ku asistenna. Keur jongjon leumpang, kadenge aya sora nu ngagerowan. Enggak. Angga ngaraneg tuluy ngareret ka pelebah sora.
Sing horeng Yono nu ngageruan teh. Yono gancang nyamperkeun Angga. Kamana hola? Oyak kieu karek datang. Duh, hampura ban bocor. Jadi kapaksa kudu ditamal heula. Teh Yanti geus nanyaken. Di mana ayeuna? Di ruang rias. Ayo. Yono ngajak Angga ke ruang rias. Rek nepungan Yanti. Sanggeus aya di hareupeun panto ruang rias. Yono keketrok kana panto. Sok, mangga kalebet. Tema Yanti di jero. Yono mukakeun panto. Breh. Di rohangan rias panganten nyampak Yanti keur ngarias panganten awewe. Ningali kitu Angga reuwas kacida. Sabab pan sidik tadi teh panganten awewe aya di rohangan deket toilet. Kari-kari ayeuna aya di dieu. Angga ngahulang sajongjonan. Nah teu salah. Pan tadi teh aya di rohangan sabelah deket toilet. Tapi ayeuna naha bet aya di dieu. Angga ngagrentesna jero hatena. Ari Angga, kunaon kalah ngahulang? Angga ngarenjag. Henteu teh. Kumaha? Ieu abdi kedah nempangan saha? Cek Angga gancang memparkeun. Tepangan Junaidi. Tah jajab ku Yono. Hayu atuh enggak? Ke layon. Uwing hayang ka toilet heula. Cek Angga api-api hayang kacai. Padahal mah penasaran rek niang di panganten awewe nu tadi ngajanteng hareupeun toilet. Ngajung atuh, tapi entong lila toing. Nya. Cek Angga bari tuluy ngaleos. Barang anjog ka deket toilet, nu diteang teh geus eueuh di tempat. Angga alak ilik ka sabudeureunana. Angga ngadeukeutan toilet, tuluy mukakeun panto. Lalaunan. Barang panto dibuka, bereh teh di jero taya sasaha. Boa jurig nu tadi teh. Cek gerentes hatena. Keur kitu ngong sora adzan magrib. Kagok geus aya di dinya, Angga tuluy asup ka toilet. Maksud rek wudu, rek sakalian salat magrib. Tapi cai dina jero bak teh saat pisan. Estu garing teh lain bebohongan. Angga mukakeun keran tapi sarua. Barang mukakeun ge taya cai sakecelak-kecelak acan. Be, nepi ka saat kieu kumaha keh nu rek kacarai nya? Cek Angga ngomong sorangan. Geus kitu Angga tuluy keluar gedung. Di luar Angga papanggih jeung salah seorang satpam. Terus Angga nanyakeun musola. Kang, dupi musola palih mana nya? Oh, itu palih ditu Cek satpam nuduhkeun musola. Hayu sakantenan. Da abdi ge bade ka musola. Oh, mun atuh. Kang, dupi eta toilet nu dilebet da aya caian geuning. Oh, eta mah tos lami teu dianggo. Tadi akang tos di dinya. Tanya satpam semu curiga. Sumuhun, nah kunaon kitu? Temal Angga penasaran. Oh, henteu kunaon. Temal satpam semu aya nu dirusiahkeun. Tapi Angga teu kapapanjangan. Tuluy lempang nuturkeun satpam nuju ka musola. Di rohangan gedung, Yono keur cindeluk nungguan Angga. Tapi nu ditungguan teh teu moal datang. Antukna Yono nyusul ka toilet. Barang anyug ka toilet, kadenge esoran ku kucuprakan di cai. Panto toilet kaya nutup. Yono nyelukan Angga. Angga, kacai teh, mau nih lila-lila toing, kunaon, nyeri botong.
Tapi ti jero toilet taya nu nemalan. Yono tuluy muka panto toilet lalaunan. Anu kabeneran teu dikunci. Barang panto muka. Bre, katingali aya hiji jirim nu keur nyoocai. Bukna awig-awigan. Eta nu ngajirim teh ngalir ka Yono bari nyingkikik seuri. Huntuna rangeteng, atuh puguh Yono soa kacida. Curugna nunjuk ka nu ngajirim, bahan calangap, rek ngagorowok ngadadak teu bisa. Les, antukna Yono ngalenggerek, kapaehan teu inget di bumi alam. Tekung si lila Junaidi datang. Ari maksud rek ka toilet. Barang nepi kanu dituju, Junaidi kacida ruasna. Sabab kasampak aya nu ngagoler hareupeun toilet. Astagfirullahaladzim, saha eta? Junaidi kencang nyamperkeun, tuluy meriksa kanu ngagoler. Oloh, geuning si Mas Yono. Mas. Junaidi ngaguyah-guyah awak Yono, tapi Yono teu sadar-sadar. Junaidi gancang keluar, rek neangan bantuan. Barang Junaidi keluar, katingali Angga jeung satpam karek keluar ti musala. Setengah lumpat, Junaidi gancang nyampeurkeun. Kong, itu tulungan. Aya naon, Kang? Itu di toilet aya nu pingsan. Satpam jeung Angga silih leret tuluy gagancangan buru toilet. Barang nepi ka toilet, Angga kacida ruaseunana sabab nu kapiuhan teh Yono. Geuning Yono, Yon. Waktu nang beak, engke urang tulikeun deui nya. Kanca mitrakeun dangu sadaya. Waktosna teu nya kapan deui. Nedap hapunten pisan da kumaha atuh. Waktosna teu nya kapan deui. Insyaallah dina bagian anu ka 7 asa namanya ieu lalakon juri panganten urang teraskeun deui. Da hapunten samudaya kelepatan. Mugia teu janten bendu. Tah kitu nya kanca mitrakeun sadaya. Mangga di kantun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.